Jedok. Sebelah. Nenek kan ngitung buuk. Jedok. Semua. Tah, pandi dia teh aya batas nata. Depan aingan merenan. Heeh. Semua di sama. Can oke. Nah. Kudu nu batang-batang mah tuh. Banget. Banget ki lu melinto. Belis ya buat herang kieu. Aing nang mahal di salon. Dipake ngobor simut kuaten Bangun. Terus gitu. Aduh anjing sakit kepala. Aduh, sakit. Tempo naon. Anjing. Halo, apa benar ini dengan Bapak Deddy Koloma? Heeh. Cuma cicing keduiteun. Kayak gitu yang dibejaan. Saya sutradara. Apa bisa saya ketemu? Bisa. Naon bisa? Jadi artis. Sore ini bisa. Sore atulah. Pegangan deh. Kayak geus asar. Pan pejet speakerna tadi handapna pejet. Ganing semua. Saya tunggu. Heeh. Kirimkan alamat. Heeh. Kayak di Sherlock. Ih, ganing. Oke, siap. Terima kasih. Heeh, siap. Kayak di Sherlock kurangnya. Heeh. Baga Inggris kan lo. Siap. Yuk. Jadi nomor urang teh, nomor DE gitu. Ya. Meureun eta teh HP nang ngiridit babarengan. Tapi persyaratan aing pan meureun anu ka Depan daek meureun boga kenalan. Ditoran can. Jadi nomor DP-nya. Menang undian. Nomor urang. Urang. Menang undian, urang teh cenah boga kesempatan jadi artis. Lah, bingung lagi. Artis. Apal Jackie Chan? Apa? Tah, urang teh kita main teh jeung Jackie Chan. Itu siap aing mah kudu digosipkeun ku netizen anjing. Dengekeun. Bangsat ka. Marwah, dengekeun. Lamun urang jadi artis dengekeun. Amun. Nah, urang jadi artis. Hayang iPhone 11 ka beuli. Mobil ka beuli. Tinggal minta ke tante. iPhone 11 wae. Kosan daek dibayaran. Kitu sia mah. Dosa di kituan teh. Ieu menang rezeki, ira deui preman jadi artis. Heeh deh. Ke sore maneh naik mangihan. Jawa sudang. Maneh pokona mah kudu siap Eta mental. tete deket teuing. Maneh kudu serap ge. Maneh kudu siap mental panggil jeung manajer. Kenapa? Wah, sakedeung deui ngomong nama geus asar. Nepi ka dieu manehna teh. Sia macam paeh ogah heudeud deuleu. Dewe atuh. Goblok. Daripada sia teh boga jam. Dia payah-payah ge boga. Teh tungguan sakedeung deui. Sia mah, panggil jeung manajer mun kekieuan. Sia, make sarung. Jangan. Sia teh nu kieu teh. Nu kieu teh ngaranna teh nya. Nasu cek budak zaman ayeuna mah usum. Nah, usum make sarung len. Sirik bilang bos. Sirik aja. Sirik mah ngomong we. Tuh, saya. Sutradara teh nya. Noise. Memang gitu. Iya, sanes no ngiringan casting. Heeh. Asli yakin deh. Seru banget. Kamu ganteng banget ya. Iya. Balik. Cici, Balik. Balik situ saudara. sebagai prank. Terus enak kudu kumaha supaya
Kurang dua an yakin didinya sutradara. Serangan lah. Apa Jackie Chan? Apa? Apa tuh sutradara sama? Tuh. Itu percaya. Jackie Chan sutradarana. Tuh, Anu gitu. tuh percaya. Mana mau bisa nipu aing gitu wae. Tak apal aing di dia ha. Aing preman di dia. Nya. Siapa gitu ngarep di dia tak? Sieun aing. Mana? Baturan aing ngungkul lain preman. Aing preman di dia. Aing Ditinggi. bayan mah sanggup kena yang teh sanggup aing ngalan nu kieu. Serba gitu sebenarnya kan. Wani keur kieu. Sok anu bisa ngayakinkeun didinya sutradara. Ngeyel. Wadul sia mah wadul. Kamu ngeyel ya dibilangin. Merek artis kurban. Baca anjir bisa baca teh. Baca ta. Payudara Asep Bunga. Jalan Majapahit. Nomor 69. Anjing Udah bodoh. kayak sutradara. Tapi percayalah. Udah saya. Terus aing kudu kumaha ieu supaya bisa jadi artis terkenal kos Jackie Chan. Wow, bro. Hah? Kumaha? Maneh kudu jago ngemis. Ngemis anjing. Aing bentah-bentah ah. Kemis. Apa Jackie Chan? Apa? Jackie Chan jago gelut. Sama meh jago gelut, mana jago ngemis. Jadi maneh kudu bisa jika Jackie Chan jago ngemis lah. Tapi dijamin ya aing geus ngemis jadi artis. Dijamin, jangankan jadi artis. Oh, peran siap. jeung Awas yang siap. ngawadul aing ngeus ngemis teh jadi artis. Apa kakek Sugiono? Hah? Kakek Sugiono apa? Tuh. Kan legend. Kakek legend. Kakek legend. Legend banget. Obat memang terbaik. Marane main jeung maneh. Namun maneh geus jago ngemis. Seru aja Jackie Chan. Kakek Kakek legend. legend. Kakek legend. Seru aja Jackie Chan. Pokoknya mah dia. Pokoknya mah tungguan aing. Tolong. Pak. Sia sing totalitas. Tolong. 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 Pak. Nuhun. Sing dipanjangkeun bulu. Wow. Artis. Pak, tolong. Tolong. Tong dibawa. Tong dibawa sih ya. Tuna, duit. Naon sih? Duit. Aduh. Dasar goblok. Begitu naga aing. Berhasil. Berarti bisa jadi artisnya. Hasil? Hasil tuh. Jadi mana hasilnya? Tapi langsung jadi artis ya. Ada collab di kakek legend. Pendek yang collab di kakek legend. Oh, jangan please. Tapi janjinya. Mana? Nah, Kurang kena tapi pengen jadi artis kan? Aya syaratnya terakhir. naon? Apa kakek Sugiono? Heeh. Manehna jago nyen film gara-gara bisa ngagoda awewe. Marane kudu jago ngagombalan awewe. Main Mudah anjing bercanda dia. Eta unggul, nggak sih jadi artisnya. Syarat terakhir. Eta unggul nggak goda awewe. Tapi apa? aya nu susana. Ekeun. Dipantau langsung ku Ek. Tisieun aing mah. Sama hiji dia we aku naik di. Apa Natasha Wilona? Hah? Apa? Ah, eta teh artis. Ada jauh. Terus Ayeuna ku Eke di teangan awewena langsung.
Canda dia. Oh. Itu lain warna koneng yang bodas. Hai guys, kita lagi ada di kampung, tapi nggak tahu kampungnya mana. Gas. Tungguan. Aku lagi sama Saha sih? Teg bodas. Jadi nu koneng. Kenal tuh. Naon sih teh? Kenalkeun. Is eta teh corona. Bersih. Nya eta aku naon make samping gitu. Anjing naon sih mangirakeun aing hareup Udah nyawa tren, Neng. Iya teh tren. Neng. Apaan? Kieu lah pokona mah. Pantun lah. Ikan hiu makan tomat. Cakep. I love you so much. Ih, sok bisa wae si Ama. Ngagombal nate, ampun. Di mana tuh si Neng teh? Atunya ti dieu, ata tadi urang mah. Nanti om beliin iPad. Nanti om buat glowing. Sok jadi hayang. Woi. Woi. Waduh. Oh bener. Iya tuh om digangguin. Tenang, Om jagain, aman. Ih, kabur tuh, Po. Si bensin itu si cungur. Ayo alamat di mana, Lin? Lu tadi ini. Datangan ke mana ya, mau bener? A few moments later. Buka, hai. Woi, sabar atuh. Ada orang yang jadi artis. Runggusuh nae. No. Ini terakhir ngomong naon? Iya, sutradaraan Ah, tuh di bawah. Tuh tadi sakit tuh ketuna goblok. Ah, Ayang sana. Terus disunat gua. ente, isi bener ieu teh tren 2020. Si mangirakeun aing. Wes tadi pernah main dulu. Trik ieu. Pokoknya mau orang baik pantun lah. Ya. Ikan hiu makan tomat. Asik. Cakep. Makan tomat di sawah Mang Ema. Kamu cantik amat. Sabar atuh. Kalau pada masih lagi teman.